Wayahrumu manduli makmanu dibakotlu haram ngadahar hewan nusuna dipaehanana model tadi di dia contohna kahayatin model orai ge sarua termasuk kana sunah dipaehan orai letik orai sedang orai gede sunnah dipaehan lah orang kecuali dina fawaidul makiyah mun aya orai hideung ngeringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai. Jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana keke ngomong orai pakai adzan Mekah dong juga aduh Masya Allah bisa ngomong itu mau tidak mau orang kudu Allahu Akbar Allahu Akbar jadi orang ngerti ngelosot tapi lamun haji pendek azan Allahu Akbar Allahu Akbar digegel siapa aing betah aing ngadenge azan sia orang ngegel tebetahan ngadenge sorangan aduh Masya Allah nah orang adana engke tutupan lamun cicing bae tutupan make naon bae bek lamun nya maneh orai sok di dinya bae maneh tapi lamun bade lain orai eueuh atau ngolosot eta mah geus 100% bakal mun kurang mun aya bae tutupan mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiang atawa ngolosot kula alal haq di imah ieu teh sering tah bab di dieu di imah ieu loba jin bari geus di imah teh jin melulu tuh pernah terjadi kerja oleh tikene di tengah imah teh orai gede ngaringku ya Allah ya Rabbi geus nyaho geus dibere beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun antepkeun atau azan lah kula azan Madinah hari itu mah bukan nyaho sih mah eta mah kasaksian jadi dia langsung kula can anggeus azan can anggeus karek datang ke hayya 'alas shalah robah naik ka tiha ijah naik ka oraina segede leungeun kieu oraina segede leungeun gede aya urut kancing dia baheula mah kayu secang tah aya urut kancing teu di kancingan bolong jadi pindah liang baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge aju teh ditutupan deui tah dipelebah deui eta teh kamar mailot baheula nu ngurus mak nah naik kadinya aya liang segede kieu kan kancingan kunaon ai oraina buada segede kieu ai asup ka liang leutik asup je cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya film naon kareta film naon kara ngomong sia wah keluarkeun ji teu betah yang mangajeng teh tah eta urang sok pada kieu aya liang leutik asup set jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae wah si aing keluar deui asal ieu teu beunang disengserikeun aduh
aja kuda tek cicing deui teu seuri asup deui ka jero. Ieu alal haq pernah terjadi seperti eta. Masya Allah. Nah, panggil-panggil eta dina Faidul Makiyah. Kade azanan. Pernah terjadi di pondok pesantren Keresek Garut. Udah zaman Mama Busrol Karim. Ayo orang di harapan masjid didinya ayah Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan cah klepak tok getihan huluna paeh tah orae teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit. Uluh, ieu orai gara-gara da dipaehan. Ternyata lain saorai-oraina. Telila kiaina leungit. Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit. Jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Syatibi jago ukudul Juman. Jadi dia pas ini urang tuker cakna. Kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngajilah teh jarago kabeh. Entak balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta. Ku jago-jagona ngaji. Geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit. Dibawa ku Raja Jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Meneng lah. Suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit. Dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ka negara jin maksudna deuk dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten. Panganten kene. Iyalah akhirnya debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung Raja Jin. Geus lain jeung jelema deui. Wari mah bahsul mah saya teh jeung papada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna. Nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai. Dilawan ku mama teh. Cek mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa. Ngarupa hewan anu lain. Iya kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia. Kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa.
DPR nutup keluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Di negara jin teh Masya Allah MK anak aya. Masya Allah presiden ini ke Kalimantan ada. Eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Nah, ye ulah sok hiris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ke negara jin ke negara azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tapro imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda ilmu mama. Silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman gue nyana ruku. Ya Allah ya Rabbi Gusti Masya Allah aju jahar deh Bismillahirrahmanirrahim biasa waladhalin nu di tukang negara obrok amin caknya nama taraweh meren macem-macem di dunia kuari macem-macem jijieun jelema. Ya Allah ya Rabbi kabohongan teh geus diciptakeun pohara antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Entah hati-hati salametkeun diri urang bae kuari masing hade si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang kadituna ieu beuki bahaya zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad yang bener nyon teu aing gitu. Kabar hadina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kolor teh kabar hadina dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama ajo salam. Pulang deui. Kaget mama leungit. Ternyata kitu ceritana dong. Ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed Masya Allah sebenernya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu dek naon tuh kalembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana besi dek balik ka Keresek naik atuh sabulan dibawa ke negara jin sabulan wah gara-gara Mercy tadi bandak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah mata kerum ka Gusti Allah aya di luhur para
aya blue begitu mama ngadoa blue itu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya benar biasa deh per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbunya didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong di dinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya nah mimiting ke ieu tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi 2009 lah gede gitulah nah ieu mah ibu gede mah tilueun eta Masya Allah nih carita orang hidung mah dongeng engke panjang nama kayak insya Allah pukul diwanti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji nah terus lanjutkan tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Jamal Toha terus ade Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teu bager heran mesti ieu mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Bala ieu mah aya deui tak kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting-selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cekula ya asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedog jeung dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain kadieu nahan tas sakerasna nyana meureun dug buat kitab segala naon aya di luhur ragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buak lumpah kita dikunci dari lawang gege wah bahaya cek gue bahaya ini harus bab sekenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag bae geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah datang ka hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan
kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di hadapan tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lompat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah jeung Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aju ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong di naon kadang itu dibekem aduh kebal itu terus bae ditangkep ku nya teh atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang memangna kurang da ditangkep geus wallahu alam sama ka ditu ngan aya keneh kuari lamun nang tangan ka ditu men ente teu percaya ge ka ditu 100% ente ka ditu terus batu magrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia ge Noel iya aya keneh aya nama santren keneh iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kula boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia nah eta ge ngarupa orang hideung tah ngarupa orang hideung Pandeglang can lila di Pandeglang ya orang hidung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nya teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka dieu ini dibere cai ulah ka dieu tuh cokolatnya geus gering gerak ka dieu naon atuh dibere cai bae atuh Masya Allah, alhamdulillah, morotol, padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan, ya nom kan, terus menteri cager pae kayak, kita heran dong morotol menteri cair dia 2 kali cager, kita dongeng nak kos gitu, kuliah teh mehan orai ya kajian buku mah guys, sebabnya kos orai, ulah besi aya orai hidung amanat, di mana baik, di imah, di luar, di jalan. Ya deh, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sehingga deh ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang lo bata orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna hadapan tangkal sering kali. Ieu orai warna hideung mah ulah dipae.